wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Naon bae pagawean urang bakal dibalas ku Gusti Allah. Meme dibalas teh kapan dirinci heula. Kumaha pagawean soranganana jang dirina, kumaha jeung anak, kumaha jeung pamajikan, kumaha jeung dulur, kumaha jeung tatangga, kumaha jeung atasan, kumaha jeung bawahan, kumaha jeung guru, kumaha di dinya urang. Iyalah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya Allah, ieu di kumaha coba talalakon urang. Hayu hitung kurang be mun isuk aing pae isuk bae jalanan. Mun aing isuk pae renungkeun ku urang umur aing 60 tahun. Masya Allah, urusan aing jeung Allah, hubungan aing jeung Allah tama urusanana letik musamah hampang. Tetapi urusan aing jeung makhluk musahah berat ieu urusanana. Hutang piutang anu can dibayar, urusan zolim teh dihinakeun, urusan diomongkeun, urusan eta baheula teh aing teh jadi kepala kuli baheula terhadap anak buah teh zolim, teh jujur zolim. Aing teh baheula teh jadi lurah, aing teh baheula jadi camat, aing teh baheula teh jadi penggede, aing teh jadi pemerintah, aing teh jadi ieu kumaha urusan pagaweanana sesuai jeung aturan apa henteu. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rasakeun, renungkeun heula ku urang. Aduh ya Allah, jaheuh. Geus, bareng datang orang ka imah tas ngaji ku aja. Neng, urang tak? Hampura. Pan kakak jadi kos kieu sih ya, ngaji naon sih di ditu? Beuh, Neng. Ulah nuntut engkenya di akhiratnya. Emang ngaji naon gitu ka ditu? Berat kakak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya lan besok bakal den balikeun sira kabeh bil ba'ts kalawan den pangyakeun saking kubur ila alimil ghaibi wasyahadah maring kang weruh ingkang gaib lan syahadah. Ay Allah tegas Allah fa yunabbiukum maka bakal ngawal si Allah kumin sira kabeh bima kuntum ta'malun kalawan barang kang ana sira kabeh iku ngawal sira kabeh fayujazikum bih maka bakal ngawal si Allah sira kabeh bihi kalawan ma kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Allah alam bimuradi wa akharuna lan utaika wa nakaba minal mutaqallifina dedesakeun kang ngai magari kabeh murjaunai kuden tanggukeun kabeh bil hamzi majana kalawan hamzah murjaun wa tarkihu lan ninggal hamzah murjaun makharun an tobati iku kang den tanggukeun kabeh saking tobat li amrillah kadue perkara Allah bihi dalam makhluk nabi ma yasha kalau barang kang ngersakeun ya Allah imma yu'adzibu anak kalian nyiksa ya Allahum akharu ya yubtahum kalau nyata ngamatikan ya Allahum akharun bila taubatin kalau wa taubat wa imma yatubu alaihim
lana nakalana narima tobat ya Allah alaihim ingadas ya akharuna wallahu lanuti Allah alimun iku kang bahauni ngabi khalqi kalauan makhluk hakimun tur iku kang bijaksana pisan dalam dadamelan Allah bihim kalauan akhir wa hum lanuti ya akharun as-salasatul atsauna ba'd yaiku kang tetelukang pada teka kabeh dalam sausade rujuun nabi murarat ya nyatane ki Murarah ibn Rabi' wa Ka'b bin Malik lan ki Ka'b kang boten Malik wa Hilal bin Umayyah lan Hilal kang boten Umayyah takhallafu dari mengari salasa kasan kena arah mumul wa mailan ila da'at lan condong maring senang lan difaqat ora alam nifaq walam yantadiru ila nabi lan ora sesadu ya salasa maring Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagarihim kaya liyane salasa paukifa amruh maka den kandegkeun apa perkara salasa khamsina lailah ing 50 wa hajaruhumun nas dan krihanhum ing salasa manusia hatta nuzilat malah den turunkeun apa taubatuhum ba'd taubat salasa ba'd ing dalam sawisane ukifa cikamari pek maraneh kabeh migawe nyarieun pek beramal masyitum sakadaek dek ibadah haeg dek maksiat hegae dek kumaha ge kumaha muaraneh bae bahasa teh mencakup kana targhib buat terhib artina ngabibita ongkoh nyingseuna ongkoh ayo da kumaha ge ja fasayarallahu amalakum Allah bakal lembongkeun ka amal-amal aranjeun kabeh masyaallah nu bantak urang ngaler ngidul ngetan ngulon teh nungguan ajal ai ajal geus datang mah teu mamri gagah teu mamri sugih di mana datang ajal mah atuh hirup manggesan bae sanajan susah kabina-bina gering anu pohara can datang ajal mah atuh moal waka maot jadi maot mah lain ku susah ku ajal lain ku gering ku ajal dis datang ajal mah teu saha loba pisan jelema gagah jag waringkas datang ajal pae eta teh geus sadar urang teh kikituan teh geus nyaho kitu tapi sadar mah teu nyaho tapi sadar mah teu hayang kena sadar ya anu lelempangan isuk-isuk lohor maut anu lelempangan datang ka magrib tah sisa maut eta kan loba tah kajadian kos kitu tah henteu jadar ka diri urang lamun aing maut ya lohor beureunanan ya Allah ya Rabbi dosa-dosa aing haju aing mah can dibere resep ya ibadah teh dina ibadah ge can dibere ngeunaheun ya ibadah sakumaha anu dipake karesep ku Kangjeng Nabi mah hubbiba ilayya dunyaku bisalah tilu dunia aja nu pake karesep aktif hiji wawangian nomor kaduana an-nisa awewe nomor katiluna wa qurratu aini fis shalat herang mata ngeunaheun dada qurratu aini fis shalat bungah mata hate dina salat berarti kan ngeunaheun teh salat teh hiji sesengitan sebab sesengitan teh mawa ngeunaheun suasana malaikat aya sesengitan mah turu geus dihadiran urang ku malaikat ngan sesengitanana atuh sige hande ulah atuh sesengitan dipake ongkoh tapi lain seungit asana henek Jumaah ge aing pindah we lah tempat emang aing henek daripada mah maksud itu mah kan sesengitan lantaran naon eta hiji mah atuh beureunan hargana murah atuh mana aya nu mau murah seungit mah aya barang bebejat teh ka ditu kan ngajualna euy
emang minyak ieu kok jadi bau kieu sia meulina sabaraha di aing 500 hutang apa kes atuh hutang uyuhan aya ka ambeul ieu sia di lain gitu atuh kan minyak teh kan asli nama lamun isuk-isuk nu ngeunaheun nu mana kebeurang aya panon poe nu mana peuting nu mana urang kan lamun ngahareupan pamajikan hiji pamajikan geus sarareungit kan lain deui rarasaan gitu. Waduh ieu bangun siap teh kan gitu kan nah coba urang ngahareupan pamajikan juk make minyak na teh make minyak anu meunang meuli lain cap kampak kan lain deui ya aing lain deuk sosonoan asana mencetan ka minyak cap kampak tah kan lain deui suasanana tuh ada sesengitan nanti Kanjeng Nabi resep pakai sesengitan teh keur mah awakna seungit aja pakai sesengitan atuh geus tambah-tambah nomor kedua awewe nisa sebab ngajembarkeun kana hate urang ayeuna keur pusing-pusing datang ka hiji tempat aya dinya pamajikan urang nyambut ka urang bari seuri blak rasa suasana jadi beda utang poho utang tuh lain deui jadi kan senang awet ya terus ngadeukeutan ka urang ajeuna gelehe jeung mencetan ka urang set kebel-kebel aya duitan we ya oh berarti mah penjahat kelas kakap ya mah eta geura jadi awewe wanita menggairahkan hirup nu mantak jelema anu berjuang biasana dikerumuni ku wanita sebab naon nambah semangat geus pamajikan teh lamun ka urang mere semangat urang katakan waduh giat kajen ku kumaha oh coba lamun urang datang ku sambutan urang nitah nyanana cicing bae eta kan aja bae geus lah ieu mah tangga kos kiamat geus mal dagang ieu mah lah kos kieu jasa tah coba lamun disambut mah masyaallah jika urang na geus naon karang-karana mun urang hareudang geus teu kudu make hihit androknya na dikitu-kitu aju janana teu make calana kan geunah cerek dia masuk macem-macem iya eta samacem karak samacem eta Masya Allah nah iya gorenganan amal naon bae bagus bakal ditembongkeun ku Allah bagus goreng bakal ditembongkeun ku Gusti Allah goreng bahkan lain Allah baik wa rasuluhu jeung rasul Allah bakalnya lain rasul bae wal mukminuna jeung para mukmin di dunia kene bakal ditembongkeun komo jaga di akhirat urang sebagai mukminin bakal jadi saksi ka umat-umat nu baheula atuh berarti kan katembong teh amal-amalna mana nu kafir mana nu mukmin mana anu soleh mana nu toleh urang ka jadi saksi engke jaga di akhirat nyaksian umat Kangjeng Nabi Isa nyaksian umat Kangjeng Nabi Musa nyaksian umat Kangjeng Nabi Sulaiman pandeuri urang ayana tapi bisa caksi sedengkeun nyaksian eta kan kudu ningali kudu neuleuh heula urang deuk nyaksian teh kapan kudu neuleuh anu deuk disaksianana ku urang berarti kan urang dibere neuleuh heula ku Gusti Allah memeh nyaksian teh cacak-cacak urang boro rasul komo Allah urang bae ge dina Al-Qur'an geus dijelaskeun fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun di dunya kene ge atuh urang jaka ciri ditembong-tembongkeun kan ku Gusti Allah nu paling ngeri wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah Gusti Allah teh bakal ngabalikeun urang dibalikeun ka alimil ghaibi wasyahadah saha anu uninga kana alimil ghaibi wasyahadah Gusti Allah maha uninga kana gaib maha uninga kana syahadah nu
gaib nu dirahasiakeun teu kanyahoan ku batur. Allah maha uni. Syahadah tembong zahir Allah maha uninya. Urang bakal dibalikeun ka Gusti Allah. Iya kan urang ngeri jasa ieu. Urang teh geri kan bakal dibalikeun. Hiji-hiji nu mentek ieu bakalna urang naon kitu ngaranna kesel ge. Hiji-hiji dipanggilna jelema sabaraha juta, sabaraha triliun. Di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka akhir umat Kangjeng. Ieu teh kapan bakal wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dihudangkeun ti kubur, digiring ka mahsyar. Aju dek dinaonkeun dia dibalikeun ka Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabales ka aranjeun kabeh kana pagawean-pagawean nuku urang dipigal. Payujazikum dibales. Eueuh nu kaliwat. Bagus dibales bagus, goreng dibales gorengna. Ya Allah, urang kuari iman, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, syiar. Urang milu bakal dibales sesuai jeung amal urang. Waktu urang di dunia teu iman kafir, naudzubillah min zalik, musyrik munafik. Atawa iman ka Allah jeung Rasul cuman teu nyaho ka masjid, teu nyaho ka majelis taklim. Nggak sejauh baik. Di mana ayah lapangan bola di dinya nyaho. Di mana ayah main sodok-sodokan di dinya nyaho. Main sodok teh eta teh biliar gan kurang keren sebab ai biliar mah asli ngomongna ai main sodok mah kan loba nu disodok. Lain bola bae di jero na nu disodok teh. Ehem sia. Tahun deui main gaple remi lah tetapi batur bakapan geus aya nu judi teh kelasna geus saya nyaritakeunana geus atuh bangsa di urang mah sapira judi teh gaple remi kos kali tunggul catur dijudikeun atuh batur bang geus kasino indro beh judi teh lain-lain sebagainya tah judi-judi batur. Ya atuh pek bae cek Gusti Allah tapi engke sia bakal ditembokkeun boh di dunia boh di akhirat wasaturaduna ila alimil ghaib wasyahadah dibalikeun ka Gusti Allah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal nyaritakeun ngabales majazi teh yunabbiukum teh ku Imam Jalal di manaan fa yujazikum berarti ieu yunabbiu bimana yujazi majaz. Ayo Nabi hukum nyaritakeun doang, ayo caritakeun doang makan enteng sapira nyaritakeun, tapi lain sakada dicaritakeun payujazikun dibales. Masya Allah karim. Ulah waka ka batur-batur heula urang bae kuari ti mimiti balik tarolah anu memeh balik mata manggeus eueuh aturan-aturanna guer mukalaf karana ge. Mimiti balik beda datang ka ayeuna geus sabaraha buah tatangga nu kurang dijepret. Sabaraha sol naon kitu ngaranna sendal nu kurang dicokot di majelis taklim jeung di masjid. Bebejan nama pahojol pahili. Padahal ngahaja. Geus sabaraha kotok tatangga nu dipencitan ku urang. Geus sabaraha kali urang ngabonceng si Mbak. Eueuh gegejlug ge kurang direm abeh endut-endutan. Oh. Tuh kan. Geus sabaraha kali urang mamawa si Mbak rekreasi. Geus sabaraha kali urang kebelah ditu nama mun mabok mana udzubillah min dzalik. Bakal lain sakadar mabok tapi orang horenganan jadi tukang ngajualan naon ngaranna eta. Tukang ngajualan kan anu mabok nama meuli pemake ngaranna tah anu ngajualan naon ngaranna. Naon ngaranna cepet atuh sia bangun dutu nyaho teh heran ai dihareupeun aing ditanya bangun kos kiai bae. Cek nyana aing teh nyaho meureun. Tah kan dasar nyana meureun agenna nya. Aya potongan nyana mata kos
Geus tinggal ditelepon bae polisi tangkap habak dah. Kan. Nah, ieu sabaraha nu awewe nu kurang dizinahan mun zina teh. Geus sabaraha urang ngarugikeun batur. Geus sabaraha urang ulah-ulah nampilingan nyiwit bae batur teu senangan di akhirat bakal diciwit deui. Geus sabaraha kotok nu diadukeun, emang kotok daekeun diadukeun kan teu daekeun. Kurang diadukeun engke kapan urang teh diusulkeun ku Gusti Allah, Gusti cek kotok. Abdi nyadar kotok. Cek urang Bandung mah Bandung ge tiba hayam. Tapi abdi teh dizolim ulah waka dijadikeun lebu Gusti. Abdi can malas ka jelema nu baheula ngadu-ngadukeun abdi. Teangan cek Gusti Allah. Sanu ngadukeunan haji sabenerna mah. Tangan bawa ka dia, tonton ku kawehan. Ayo sebantu. Ya Allah, aya. Jek, jata menusuk muludan teh ya. Tah menusuk mamaca aja. Dibawa ku kotok ka dia. Jadi ku ari kotok anu ngadukeun urang. Urang diadukeun, ditonton ku triliunan manusia. Masya Allah, eta kan urusan-urusan hisab teh kos kitu. Dah, iya. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya Allah ya Rabb. Aduh, segala rupa bayat. Nipu teh ngabohong teh jelema anu dizolim ku urang. Baheula urang pernah jadi calo tanah. Duitna dicokotan ku urang di bos dibayarkeun mah henteu. Atau dilambatkeun kan zolim teh ngaranna batur teh loba kepentingan-kepentingan rek meuli anu. Jadi tanyakeun ka bos bang kan enggeus bayaranna horeng nyangkut dicalo. Ke saknyana sagedeung deui ke sagedeung deui. Iratur bo sakna. Datang adanya ke Senen. Datang deui ke Rebo. Datang deui ke Senen. Oh, bonen. Aya bae jadi lembur bonen gua hari itu. Tah ieu zalim. Masya Allah karim. Encan deui urusan anak-anak nungtut. Urang mah cenah keur ditungtut jol anak aya naon deus sia? Ye, kula ka neraka gara-gara henteu dididik ku abah. Ye, ieu kula mah dituntut ka abah bae. Lantaran kula teh dipasantrenkeun ku abah teh. Haju teu nyaho ka pangeran, teu nyaho ibadah gara-gara abah. Geus. Kula mah teu ridho ka jeung boga ka neraka lamun teu bareng jeung abah. Malaikat seret abah kula heula meme kula. Dak sia lain ka aing abah. Abah bae tolol si abah. Goblok si abah. Bae tadi tonton ku jelema kan kos gitu. Can ge beres jeung anak jol bae pamajikan nu kolot jeung nu ngora. Deh, ieu lalaki hidung belang. Cak jana teh jai mah teu belang hidung aing mah. Ieu sia tah mebes bae di nu ngora aing celok dipirale-pirale ku sia baheula sia ngeunaan. Kuari aing rek nuntut ka jeung kumaha ge. Ye, hakan-hakan sia nu teh heula ka neraka. Ayo. Jeung anak can beres pabajikan kitu keneh. Deres duduan nu tilu hiji ge nungtut deui hiji. Boga pabajikan ngan hiji-hijina nungtut. Datang-datang culak cangkeng bae malaikat seret heula. Ieu saya, ieu pamajikanana. Kok pamajikan sini tanah geus pokona kajujuran, keadilan. Salaki buang ka waras, salaki tolol, goblok ge masalaki seret. Ambo, masya Allah, karib anak pamajikan, jual tatangga, ini biang keladinan. Ada kuat coba ayo. Masya Allah, iya teh cek bahasa baheula mah dikerepak ngaranna kos gitu. Ayo deh kumaha coba ayo, tah, iya ayat wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Naon bae pagawean urang bakal dibalas ku Gusti Allah. Meme dibalas teh kapan dirinci heula. Kumaha pagawean soranganana jang dirina, kumaha jeung anak, kumaha jeung pamajikan, kumaha jeung dulur, kumaha jeung tatangga, kumaha jeung atasan, kumaha jeung bawahan, kumaha jeung guru, kumaha di dinya urang. Iyalah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya Allah, ieu di kumaha coba talalakon urang. Hayu hitung kurang be mun isuk aing pae isuk bae helanan. Mun aing isuk pae renungkeun ku urang umur aing 60 tahun.
Masya Allah. Urusan aing jeung Allah, hubungan aing jeung Allah tama urusanana letik musamah, hampang. Tetapi urusan aing jeung makhluk musah berat di urusanana. Hutang piutang anu can dibayar, urusan zolim teh dihinakeun, urusan diomongkeun, urusan eta baheula teh aing teh jadi kepala kuli, baheula terhadap anak buah teh zolim, teh jujur zolim. Aing teh baheula teh jadi lurah, aing teh baheula jadi camat, aing teh baheula teh jadi penggede, aing teh jadi pemerintah, aing teh jadi ieu kumaha urusan pagaweanana sesuai jeung aturan apa henteu. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rasakeun, renungkeun heula ku urang, aduh ya Allah, jauh. Geus, bareng datang orang ka imah tas ngaji ku aji. Neng. Urang tak hampura. Pan kakak jadi kos kieu sih ya, ngaji naon sih di ditu? Beuh, Neng. Ulah nuntut engkenya di akhiratnya. Emang ngaji naon gitu ka ditu? Berat kakak ieu. Mun bisa maanterkeun kakak can nyandung bae ka. Jeh, Pan. Teu juga lainnya teh hampura berarti mah budak. Kos soang ieu mah handap-handap deuk jatuh. Ege soang, teh bangun ka handap porengan anak bacok. Masalah ki soang ieu mah tolol. Henteu neng mah lain lalagaan teman neng mah hampura. Besi ya kakak umur atuh neng geus sarua. Urang silih hampurakeun nya, ulah nungtut engke jaga di akhir moal ka. Kula mah pokona mah atuh geus dirido-ridokeun bae. Segala rupa anu kadahar ku kakak janu kakak ieu teh mah geus ridho bae kabeh ge. Anu kadahar ku kula atuh ridokeun. Besi kula kurang hormat ka kakak atuh mentah hampura. Kitu keneh kakak sok sesengor ka kula geus naon kula mah nganggap biasa bae teh mah adat kakak ieu kos kitu. Bawakeun ka akhirat beureun ka sieu masuk ka kitu. Sama. Iya aing fokus sieun tadi ngaji. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Cenah ge bakal dibalikeun ka Allah. Allah teh maha uninga kanu gaib jeung kanu zahir. Hajung ke bakal dirinci, saeunggeus dirinci dibeja-bejakeun dibales. Nah ieu engke di akhirat pikubahan ja urang percaya ka Allah jeung Rasul, haju urang percaya bakal dikitukeun imah hampurakan neng heula anak dikumpul-kumpul ke kadari si cak anak asana abah dek babagi harta ye. Lain sia mah sok aju ka dinya mah abah mah ieu wasiat. Ya sing arah ibadah sia ka Allah, ulah tinggal salat, abah ieu geus teu kurang sehatan awak. Ihade besi sia henteu apal kana bag-bagan ibadah ngaji sia besi engke dituntut di akhirat. Jeh nu nyakola-nyakolakeun anak kuari manehanana di SD, SMA. Ayo ya, ayo terus tetangga kuliah jadilah jana insinyur, jadilah jana Kapolda, jadilah Kapolri, jadilah jana DPR di pusat dan lain sebagainya. Mewah mobilna. Batur kabanjirannya nama henteu hebat diistidraj ku Gusti Allah. Wah hebat. Ha datang ka akhirat lantaran teu nyaho ka Allah, dina nyaho na ge teu make. Ha ieu bapana anu dituntut. Abi teh disakolakeun teh diwauhkeun ka Allah, kunaon diwauhkeun ka guru doang. Abi teh ieu terus kuliah jadi kuari abah kasumbang ku abi, bapak kasumbang ku abi, dibelikeun mobil mewah, imah mewah horenganan naon atuh ieu abi teh diwauhkeun ka Gusti Allah, teu dipasantrenkeun. Ieu abah goblok ieu abah. Endeu kumaha coba di akhirat dikitu-kitu. Hayu pikir. Lah cenah teh mah kiaina bae meureun supaya anakna malah santen kae teu hayang aing capek. Jang sia los aing mah percaya los terus aing mah. Los ya, awas di akhirat diancam sia kuing. Je. Awas ya tah, barang kae di akhirat ge barang tuh cak aing kan. Bener kan? Ulah bohong keur ieu sia sakola bae kadenge takut ceulik sia omongan aing. Kadenge. Hah? Hei, malaikat balik, seren. Waduh, tak kiai cenah kejem banget.
Boga sia teu ngadenge ka omongan aing baheula ngaieuhkeun ka aing sia. Henteu kieu cuma tulungan bae, tulungan. Keur ieu mah ka aing ngaieuhkeun, ieu mah hampura bae kuari tah, tetep aing deuk nulungan bae. Da maksudnya mentok. Seje ini. Aing tetep bae nulungan bae, masyaallah. Bedana ahli Allah jeung lain ahli Allah kumaha ke di akhirat. Di akhirat, di dunia mah moal kaciri. Di akhirat ahli Allah mah careurik jelema ka ahli Allah. Cek cenah tenang. Henteu kami ieu salat teu bagus, puasa teu bagus, zakat teu bagus. Ieu kami ka neraka tenang cek cenah teh. Kumaha? Lamun bebejana ka Kiai Golkar, bebejana ka Kiai PDI. Bebejana ka Kiai pamarentah sarua bingungna. Lulumpatan Kiai embung dipenta tulung. Sebab jangnana ge bingung. Tapi Kiai Allah mah lain kana. Adia. Diusulkeun geus pokona mah sia ka surga. Ka surga di mana cenah teh? Amal aing kabeh los tajang sararia. Kiai, aing mah kajeun ka neraka ge asal sia bae ka surga. Bakalna Kiai Allah kitu bakalna tah. Los sia. Amal aing bagi-bagi ku sia kabeh, sia ka surga aing geus puas. Aing mah kajeun ka neraka ge. Kan usul kabeh kan ka Allah. Gusti, abdi teh boga amal jore haju ka surga. Menang ti mana? Pamere ti kiai anu. Aing nyanana mah be aku kami diperbutkeun amalna. Haju kajeun cenah nyana mah ka neraka ge asal kami be baheula aja keur di dunia teh ilu ngaji, keur di dunia teh ilu wauh jeung duduang kajeun di dunia mah padahal mah nonggengan ka nyana keur ieu. Tapi kami ini bere amal. Nyana sakusi Allah sanggup bere amal, nyana kamu ka neraka. Atuh nyana bae sanggup ka neraka ngabelaan maneh atuh komo aing ka nyana geus ka surga kabehan. Alhamdulillah. Atuh sia ulang ngomong. Pisan puguh. Beda ada ahli Allah jeung ahli dunia. Teu memetikeun pribadi. Ahli Allah mah tembong kuari masih keneh dilecehkeun, masih keneh dijebian. Di akhirat bakal tararembong kiai Allah. Di akhirat bakal seperti eta. Kitulah Kangjeng Nabi nyaritakeun di dunia mah teu tarembong pasti ngomong kitu asal sok disokeun, ditakaburkeun, diasaingkeun. Engke di akhirat mah bakal terbukti nu mana nu kiai Allah, nu mana nu kiai dunia. Kiai Allah mah moal mementingkeun pribadi sebab di dunia ge teu mementingkeun pribadi. Tilok mantak eta ki naon kitu ngaranna Ki Fudoli unggal peuting ngalayang bae eta pannya nama tilok tahajud kajeun aing mah teh tahajud di asal sararia bae. Nu penting mah aing mah bari amplop bae eta kan ngaranna. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Aya anu kasalahan tah inget bae ka dongeng Gus Dur. Kasalahan tah ada jol besok aya jol kitu tah. Aya kiai ceramah barang geus kitu caritana dijemput pakai motor, terus balikna besi ditangkep kan dibere helm, barang berangkat ge make helm, lantaran kiai mah tilok make helm tibalik, jadi hareupna aya di tukang aya di ngaran ge tilok make helm kan. Kok dibonceng kan gitu tanya nah beneran ngendong jadi isuk-isuk balikna ngendang ke baik ieu terus aya naik motor di tukang muridna wah ieu jelema saha cenah make helm naik motor jadi model cek leuh ai awakna ka ditu ai beungeutna ka dieu ya dilalaga ku ya neng ku murid padahal murid teu nyahoan eta guruna Pak. Hei coba sia jileuk ka aing burudak kieu bae besi ragak jelok naik motor kan kieu bae ieu robot aja leubas cenah teh kieu bae dilalaga barang engke geus datang ka hareup direm dihayang deuleu digitukeun deui budak robot apa jelema sih barang geus kitu carita kadele sorbanna sorban guru aing kita mah manya guru aing naik motor helmna salah ieu sih mah eureun di tengah jalan dibuka helmna Masya Allah langsung nyada balik teh nanya deui salah ngalalaga guru tadi hai
loba nu kasalahan jeung guru teh loba nu kasalahan eta kos kitu eta loba nu kasalahan isi guru di Banjar mah loba kasalahan resep lalagan pan di Banjar mah asal pae kemis we macul santri pan aya nu daek embung nu daek mah geus babagi ka ajugan anu ka nu embung teh naik ka para wadah kitab teh tah ieu papan wadah kitab dinya naik ka nyana ka luhur kieu bade luhur abeh teu kanyahoan ku kiai barang gula deuleu kiai ka luhur teh deui kiai deuleu ka luhur ya kanyahoan turun sia turun makanya kita kan remeng-remeng teh artinya tas subuh caang encan poek di sekaliwat remeng-remeng nu kitu ngaran jadi beungeut can jelas ayalah budak santri nu balik di masjid kadinya kapanggih teh jeung kiai pajar lain kiai aku budak santri masuk nyekel peler gitu tah aduh gitu cakeh teh gawe kiai datang ka ditu datang ka juru itu di barang ya kiai loba nu kasalahan jeung kiai masyaallah atuh jarang geus aing bingung cak jada ieu kanyahoan aing tah henteu ku kiai tah eta loba lalakon di Banjar eta nah ieu nah ieu bakal di akhirat payunabbiukum bima kuntum ta'malun. Anu paling sedih naon coba di akhirat? Nu paling sedih mah ketika jelema geus ka neraka ditembongkeun tempat di sorga. Masyaallah. Haju lain sakadar ditembongkeun cak malaikat. Sia lamun ibadahna bener ikhlas, sia lamun ibadahna bener ka Gusti Allah, moal ka neraka tuh tempat sia lamun sia bener. Masyaallah teu nyeri kumaha coba. Ditembongkeun sorga teh tah ditembongkeun tah eta teh tempat maneh, jang maneh. Geus aya tulisanana mun maneh harita bener ibadahna eta tempat maneh. Deuk teu nyeri kumaha. Deuk teu nyeri kumaha keur mah di neraka haju nembongkeun pi tempaten urang. Numun urang bener mah di dinya atuh nyeri jasa eta emang ngahaja dek supaya leuwih nyeri jasa keur mah nyeri ka beuleuh nyeri ka panggang ditembongkeun deui kangeunahan di sorga jang urang mun urang bener masyaallah eta nu nyeri jasa mah eta nyeri jasa okos urang nekawi aju urang teh codeka bakal dikawinkeunana teh kasih eta persyaratan urangna harita teh bener aju teu bener urangna teu nyaho ngan kabar doang sia bakal dikawinkeun nya sia teh ngan syaratna sia teh hiji ulah nonton TV nomor kaduana sia ulah sok judi bae tah bakal dikawinkeun jeung awewe nom sia eta ngaranna tapi tetep bae barang meunang 1 tahun 2 tahun urang keur ngahep-hep kawin jeung nini bengking aduh nya susah nya nini urang imah bocor masyaallah kena kebanjiran aduh ditembongkeun itu nu liwat sah eta teh calon pamajikan sia mun sia bener mah tah si eta ya Allah ya Rabbi tah mah budak mulus amat cedaan naon eta mah eta teh pi pamajikaneun sia kolot ge geus ngolotan tilok aya ngangoranan kolot tah eta calon sia budak tah mah masyaallah aing mah teh mah memeh numpakannya geus paeh di heula meureun jageulis jasa tah mah eta beuki nyeri bae kapan ditembongkeun tah nu bakal jang sia teh mun sia harita bener tekan nyeri nu di sorga abeh puas kanikmatanana ditembongkeun neraka tuh tempat sia tuh keur digodog itu teh cai anu ngabuncal-buncal seudeu anu pohara di dinya ruhak nu pohara tuh kalah
lelempangan dia jeung orai-oraina. Nah eta teh pitempakeun maneh geus aya tulisanana mun harita maneh neruskeun kana kadugalaan maneh ngan kulantaran maneh haju kembali ke Allah, haju ikhlas, dicoret aturanna maneh di dinya. Kan nyana langsung sujud, ya Allah, alhamdulillah bersyukur leuwih gede ka Allah. Eta tanu pangnyeri-nyerina mah ahli sorga ditembongkeun tempatnya nu di neraka, pitempat nu di neraka mun nyana terus dugalana bakal di dinya. Jadina pan tambah-tambah nikmat ka Gusti, alhamdulillah Gusti. Nu di neraka ditembongkeun sorga tah tempat maneh, tulisanana jang maneh lamun maneh bener harita tah tadi dia kulantaran maneh haju teu bener di ka neraka ke. Ya Allah, nyeri luar biasa. Eta nu pangnyeri-nyeri nama. Iyalah fayudabbiukum bima kuntum ta'malun. Aya deui. Wa akharuna murjaun wallahu a'lam.